lupa subscribe dan klik di bawah ini. Eta mang abe kunaon nya, seserian serangan bae, bobo edan. Kunaon seserian sorangan bae. Pugu aing dia mah bahagia jamatosna lebih kang menigelis jeung mon. Di mana mang bikangna? Geus saya urang sampurkeun. Tuh, di ditu tuh. Geus saya mang urang sampurkeun. Ai teh Siska geus nyampe mana ieu nya? Ham, si Torek tuh. Jeung si Torek tuh. Kunaon sih tanya, dong nu keur lieur kitu. Teu nyaho aing sampurkeun yuk. Watu siap. Iya di lembur pang rasanya, gati-gati teuing karena sinyal. Teh. Kerenyan di dinya. Kunaon eta mangnya? Ditanya malah repeh bae. Atinya. Teh, kerenyan di dia. Pugu iya keneangan sinyal. Oke, tuh. Pugu teh di dia mah gati sinyal. Ai teteh ya. Anu ti mana jeung matos ti mana? Pugu sarua urang ge mang jakarak nampo. Pugu di kota iya karak balik, nungguan dijemput ku dulur. Tek nelpon ya au sinyal. Ai teteh kitu sabenerna orang mana? Pugu orang Cipendei Lebak. Mang, atuh eta mah lembur urang, Cipeuni Lebak mah. Pugu pantu nyahonya. Atupan kami mah telok cicing di dia, sok di Jakarta bae. Oh. Dia nyaho Jakarta. Gitu. Geus teh aya kitu mah kamera ka dieu heula. Pernyino dari dia sorangan bae. Dari keringinan dak ti dieu. Dolo. Pangaruh Torek. Ditanya malah nanya deui. Ripuh ngomongin si mah. Nu salam, tinggalkeun bae. Ai, si budak teh jelas gitu. Pugu aing keur ngilikan dulur aing. Jahedaknya, pengrasa aing mah ieu lembur. Beda kieu. Kuari geus aya gapuraan sagalanya. Aya kemajuan. Neng, punten, teteh rek nanya ieu. Nanya naon teh? Lain ieu, ja teteh ngilikan dulur teteh ieu ngomongna rek ngajemput tapi eueuh bae. Emang teteh di mana? Jeung saharan dulurna bisi bae kenal. Yeuh Neng, fotona ngaranna Aryo. Sugan bae Neng kenal. Oh, jadi masih Torek. Oh, Neng kenal ka si Aryo. Atuh kenal teh eta masih Torek. Kesalnya abi kelempahkeun ka dieu. Nya iki kitu mah Neng, nuhun infonanya. Ngomong-ngomong, dia nyaho teu Jakarta. Pugu urang gitu nyaho. Teteh, naon di dieu? Duaan bae. Ieu teh jalan muhrim. Nyinon kumaha aing bae. Teteh, hirup mah ulah kumaha aing bae. Ja teteh besing pae, au nguburkeun ke. Geus repeh. Ngomong-ngomong dari si Torek ce.
Rek naon kitu teh nanyakeun si Torek tumben amat. Lain pugu aya nanyakeun dulurna balik di Jakarta, nangguan si Torek dijemput. Oh, pugu tadi kami manggih si Torek. Bari keur lalieur gitu. Di mana Ceng manggihna? Tuh di ditu. Hayu coba anterkeun. Kumaha yeu? Anterkeun bae sugan urang dibere duit yang jajan. Wah, ayo tutur kami. Torek, dinaon jadi dia sorangan bae jak uleun tuke. Naon dari mah datang-datang minta gegetuk kaeng. Awah aing mah, semoga gegetuk mah awah, semoga. Ripu aing mah di sieu capek biwir, mata stres. Lieur aing mah kada diadak ya. Tadi kene geus minta gegetuk kaeng, kuari geus minta SD bae. Ari aing. Tenyambung. Dak. Ngomong-ngomong dari manggih dulur aing teu. Kumaha ieu nya? Dijawab pasti teu nyambung, teu dijawab jakarunya. Kumaha ieu mang geus kieu? Teu nyaho ge. Lieur. Kumaha ieu nya? Teh, Torek teh. Pantai teh lempang bae. Tadi naik motor, Pugu motorna betus ban. taburkeun bae tah. Ayo. Aduh, kemana? Iya nya si Aryo bae rek ngajemput. Oh, ja isi Toreknya aing maneangan. Naon dia teu pugu-pugu nanya kenapa ya kai? Nyambung. Geus neng, ulah kebal-kebal ngomong na mantak. Neng, geus neng. Neng aya naon ka dieu? Jeung arek naon panggil jeung si Torek. Pugu abi katalatahan ku jelema ngakuna dulur si Torek. Oh, gitu. Oh bener, gak soalnya tadi ge jeung kami panggil sagala ngobrol di ge. Ngaku-ngaku dulur si Torek cenah jadi kang dijemput. Berarti anu dimaksud si teteh tadi eta dulur si Torek berarti nya. Heuh Kak, kitu meureun. Geus hayu Torek, mending ieu jeung kami. Aing ge repe ieu ge. Malah repe deui ge. Geus hayu mang paksa bae. Hayu. Hayu. Geus, Ayo keur anterkeun jadulurna nangguan bae. Aing bawa ke mana Dak? Aing bawa ke mana? geus repe dia. Naon? Si Aryo eueuh bae dak. Soalnya. Kesel bae. Tah teh si Torek. Aing nungguin dia, yuk kita tadi ini kebel ini kesel dia kemana baik? Oh, abi mun mah kabel. Aduh, aing kunon sinya. Aing nanya kebel, malah dijawab kabel. Heh, dia kenal sih aing. Jauh, dulur aing pang beri tangguhan bae. Nges hayu aing, geura balik. Aing mah istirahat capek, nges balik di kota. Ampura teh urang ngetok dingan bilik. Neng, Ceng, nuhun ya, nuhun teteh. Terus diantarkan si Aryo panggil jeung tetehnya. Atuh nuhun sakali deui nya. Nya teh, sami-sami. Hayu
Aryo balik. Au 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 au.